kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Kukuring dek diuji publik heula. Diuji lah ku rakyat mah. Ya, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring. Patos-patos Tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat. Keluar aja. Dah. Tah kula. Drupadina ku aing seri kakesek. Bongan. Maju. Keluar sia. Datan nirata ngademan upah kulingan rana. Datan nirata ngademan upah kulingan rana. Upah kulingan rana. Ngarang kaula Bambang Pramudita. Dah eta urang mana maneh jauh ti pertapan kaula ti Brasara pertapan ajar Padang ngaranna Bambang Pramudita dek naon cenah dipusir dayeuh amarta teh diayakeun saembara saha bisa ngelehkeun buta nu keur ngamuk eta anu bakal dijadikeun Raja Amarta. Waduh, anu keur mabok kakawasaannya jelema. Mabok kadudukan teh. Mabok jabatan lain. Tapi rek ngarengsehkeun ieu kada dijadikeun teu da sabodo. Pramudita ngaran. Bener sampean dek ngelehkeun kaula. Dek nyangkalak sampean ngajago sia jago-jago Amarta eueuh nu mampu ngalawan aing komo ente kakara datang dek ngagunakeun ilmu naon sampean sok tega lara tega pati sok wanian beres sama tinu bapa maneh euy mangsa ayeuna ku aing bakal diala nyawa petik-pati. Pramudita. Iya. Penasti kersayang tumampara. Dah, ya inggih. Ieu denawa penjelmaan Arjuna. Luar. Maksad dek ngarontok. Ieu sinatria kakasih Bambang Pramudita. Nyata bade dijamret rambutna. Dah. Pada disiksa dibuntang dibanting nanging ngadak-ngadak leles lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ya inggih malah leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah Allah aduh eta satria kumaha ampun satria kalayan nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula leres kitu kaula janji dina hate saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara dah dipasrahkeun ku kaula dalan ceuk kaula geus leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana kitu kaula wawakan narima daya tanggung jawabna ye cageurkeun heula cager atuh da lain udagan kaula mah jadi pamimpin kaula mah nyebarkeun kahadean we yen kewajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titireum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe wah eta dodoy tetep we salira ku kaula rek dijadikeun
nuki pisan anu di Arab-Arab pamimpin sajati tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah ngajahit kanu titil ngahudangkeun kanu labuh pada ngomong kumaha hayangnya nakula sadewa bima kakaula margi karasa ku kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di negara Amarta teu bisa naon margi di negara Amarta teh kagungan hiji pusaka anu kasebat layang jamus kali musada dah eta padomanana teh eta teh dasar negara eusina pancadharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku keadilan keur sarerea dina eta anu 5 teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan jadi tak kuasa itu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat paman Gatot Kaca sawios ku putra sing sok sing hareupan lamun nyawa Satria ulah dedengian teh aja dijadikeun raja ku Paman Arjuna bener tang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang naon disebutna Pandawa lamun aja jadi raja di negara dulu lahir persakaki ge henteu doh kayak gitu balik sampean muawak kamulang kaula ke lamun diusir ku rakyat anjeun kakara kurang ajar ya Allah kan pot ulah disabeurkeun eta jelema sakti sia kumaha teh lulus tuang heula tuh atas dicabok sia we ya nu leuleus bisa nyabok lain cabok sate heula gitu letoy nu aya nu leuleus mah ulah heureus ya ulah banyak teu aya diadukeun di kumaha ieu teh ku ente teh saha ente teh ngaran teh ngaran kaula Bambang Pramudita anjeun kuring rakyat Amarta kebeneran rakyat geuning teh cing hayangnya pangjageurkeun heula tah cager oh anjir bandar sakti Kang Kade enggak mengker ku abdi lawanan nu kieu mah percayakeun ka Akang nu kieu mah naon sampean dek jalan gelut teu bisa kitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan ya oke di dinya ge kerakyatan musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk dek mimpin naon tapi heueuh eta teh mimpin wajib ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna palinter rakyat ayeuna mah ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyada teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon
laisa kamislihi sayun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge Allah geuning ngajawab eta akang ai sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'ana kun payakun eta mah geuning eta siapang lah euy naon dilah dah Kang benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon ai manusia atawa mana manusia ieu ta eta mah dadana dada ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna ai manusia di mana irungna dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu di antarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah madiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah kumaha tah kan da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceulik kai manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contona contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge ayaan ngantara di koreh hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta Kang kancikan nurani tapi nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat beda-beda kan oh nya euy tanya deui kan ieu budak teh geus jero urusan dari naon agama jeung dari mana wae dari gama dari gama dari mana wae dari mana wae dari mana sih sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara iya satria piningit jeung nama Kang jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian hese rek ngawujud dina sagala pasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung eueuh realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimangpaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan
cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teningal tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu jangjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syarat naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah jangjigek udah malapah gedang sebab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah dinasti kersayang tumampara si horeng ieu teh Prabu Yudhistira ieu meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah Om Wi linuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati pamimpin anu nya ka nagarana jeung ka bangsana benar kan nuhun Gusti nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu nya mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangrus kemenang salamet dirgahayu amarta amin jang ulah salamet nu kagungan maksad sakulawargi alhamdulillah salamet panganten dua panganten anu parantos di istrenan salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet amin perbios ti rombongan sajawangsu sanes waktos tiasa patepang deui kalayan hapunten tina sagarupiha kakirangan sareng langkungna ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang teu neutik Sinbaran Sari tutup lawang sigota gacag